bil haidi kusabab haid wa misluhu jeung eta pantarna haid an nipasu ari nipas naon asaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara ahaduha ari kahijina 30 as-salatu eta salat. Jadi aya 10 paharaman nalika awewe kenaon nomor kahiji haram minal amidati tegesna ti awewe anu ngahaja al alimate anu nyaho atu wala tasiu jeung teu sah itu salat mutlakon barina mutlak. Jadi haram teh jang awewe anu nyaho keur haid haram salat nyaho salat teh haram keur haid teh jadi kalah naon ta eta teh teu sah salatna jaba haram nih ay walau ma'al jali sanajan sartana bodoh awanisyani atawa poho walaya jamu jeung teu wajib haka itu awewe nu haid naon kodo uha ngodoan itu salat walau ma'al jahli sanajan bodoh teh kieu teu nyaho da sugan teh keur haid teh teu haram naon teh asugan teh teu haram we salat teh da getol keur haid ge naon salat atawa poho sugan teh teu keur naon teu keur haid da kala naon teu sah we salat jeung teu wajib waduh ayana palau kodot lamun ngodoan itu awewe nu haid hakana salat kurihatah dimakruhkeun itu kodok watana kitu jeung narima jadi itu salat naflan kana salat sunat mutlakon barina mutlak lasa wabat aya ganjaran eta tetep dina sunat alal mutamad numutkeun kawal anu mutamad. Jadi awewe nu haid haram salat teu kudu dikodoan ieu mah dikodoan 15 poin teh haidna teh dikodoan we teh talamun ngodoan salat ku sabab naon haid eta teh jadi salat sunat salat nanti jadi salat sunat bari dimakruhkeun deui lamun awewe anu haid tuluy geus saat haidna tuluy ngodoan geus beres haidna maka hukumna makruh salatna jadi salat sunat la sawaba duh ieu santolo hadir santolo teu boga ganjaran naonna jadi salatna teu diganjar ceuk kaul anu mutamad wa parokot jeung ngabedaan
jeung ngabedaan itu salat asauma kana puasa haitsu yajibu sakira-kira wajib naon qadauhu ngodoan puasa li'anna salata karena saestuna salat tatakallalu eta narima bulak-balik ieu salat kasiron kalawan anu loba atuh payah suku maka mayahkeun naon qada'u ngodoan salat wala kadzalika jeung teu aya eta tetep saperti salat as-saumu ari puasa palaya suku maka teu payah naon qada'u ngodoan itu puasa walidalika takulantaran narima beda qolat parantos ngadawu sa Aisyatun Siti Aisyah radhiyallahu muga masyan ridhoan salu alu anu kaitu Siti Aisyah kona geus bukti kaula sadayana nomaro diparentah kaula sadayana miqadoi saumi kalawan ngodoan puasa wala numaro jeung teu diparentah urang sadayana biqadoi salati kalawan ngodoan salat. Tuh, ya mama yellow. Jadi beda jeung naon? Beda jeung naon? Jeung puasa. Ai salat mah teu wajib dinaon? Ini kodoan. Wa parokot asauma. Beda jeung puasa. Ta puasa mah wajib kodo. Ai salat mah teu wajib. Kenapa? Hah? Sabab tata kalalu kasiron sabab salat maloba pisan bulak-balikna sapoe sapeting ge 5 waktu 17 rakaat ayeuna lamun 15 poe 15 kali 17 sabaraha pokona mah tata kalalu kasiron loba ceuyak sehingga payah suku qadauha sehingga payah capek ngadoanana da loba teu atuh teu wajib salat mah di qadawa walidalika wala kadzalika jeung henteu saperti salat asal mah di puasa mah beda. Siap mama yellow manakib dibuka beda jeung naon jeung salat puasa ai salat matak mayakeun ari puasa mah enggak apa-apa palaya suku teu mayakeun jadi puasa mah lamun zaman wayat haram puasa tapi wajib kenapa? Sabab ayah hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha kunna numaru biqada'i saumi wala numaru biqada'i salati dawuhan Kangjeng Nabi lewat Siti Aisyah li Siti Aisyah teh bojona Kangjeng Nabi anu loba katalar hadisna sawal Kangjeng Nabi lewat Siti Aisyah kaula diparentah kana ngodoan puasa teu diparentah ngodoan salat jadi ngodoan salat mah teu diparentah jadi kali tenan teu wajib
siaplah manakib. Wasaniha jeung ari nu kaduana tinu 10 atawapo eta tawaf sawaun kana sarua wae bukti tawaf nama pidi manin nusuki eta dina sisimpenan ibadah haji amla tawan dalianau kana saestuna itu dimantela yakunu eta tebukti itu tawaf ila fil masjid kajabade jaro masjid pain kota maka lamun ngomong anjeun idza kana di mana-mana bukti naon dulu masjid asup ka masjid Al-Haram eta haram patawaf mangka ari tawaf aula eta leuwih haram pamala jatuh mangka pamamangkari naon ala jatuh eta pangabutuh ila dikrihi kana nyaritakeun tawaf nu kaduana awewe anu hete haram tawafna marek ibadah haji atawa ibadah umroh salianti haji. Kenapa haram? Sabab tawaf mah moal bukti kajaba kudu di masjid. Masjidil Haram. Eueuh di masjid dieu mah tawaf si ian tawaf sare itu tawaf. Jadi popena teh nawafan kitab kulilingan coret-coret. Moal bisa tawaf di masjid urang mah tawaf mah di Masjidil Haram. Lamun aya ngomong zaman nu hete haram asup ka jero masjid sedengkeun tawaf moal bisa kajaba kudu di jero komo tawaf mah leuwih haram. Asup ka masjid ge geus naon? Komo gitu tah. Jadi disebutna ieu teh tasbih aulawi. Mimbabi cacak ngaranna tasbih aulawi cacak asup ka masjid geus haram komo tawaf. Seperti kieu ye. Haram nyebut pala takulahuma uf. Haram nyebut kasaha? Ka ibu bapak. Neungeul kumaha? Wah dina Qur'an neungeul mah. Neungeul ka kolot haram tuh. Wah dina Qur'an. Tadi disebutna ngaranna tasbih aulawi cacak. Geus haram komo neungeul. Jadi lamun teu make kias mah bakal ngurangan hukum. Lamun make kias namahan hukum. Ceuk dina usul fikih di mana-mana bentrok namahan hukum jeung ngurangan hukum, maka nu kudu dipilih namahan hukum. Tayo tawaf make jeung haram. Tawaf mah kudu di masjid. Panjalma hete haram asup masjid. Komo tawaf mah ieu ngaranna tasbih. Qultu ngajawab kaula teu meunang ka WC Qultu ngajawab kaula li alaya tawama karena supaya salah sangka saestuna
tingkah sareng kalakuan lama jaja samang-samang lama jaja eta samang-samang samenang lah kaitu awen-wen naon al wukuf ma anahu sarta saestuna wukuf teh aqwa eta pangku aqwa arkanil haji eta nu pangkuatna tina pirang-pirang rukun haji pali aya juja maka yakin bukti ari menang nalaka itu awewe nuhet atnawan atau wapu tawab aula eta leuwih utama kultu ngomong naon cenah supaya teu salah sangka saestuna tingkah sareng kalakuan samang-samang samenang jang jalma nu het jang jalma nu awewe nu het naon al wukupu hukum namun aya nu ngomong bahwa zaman nu hete awewe nu het meunang hukum sedangkan aya nu ngobrol lamun aya nu ngomong ulama bahwa rukun haji teh wukuf keur haji teh het sedangkan keur di Mekah pakane wukuf teh rukun haji duh mang iyan masih sedangkan wukuf teh rukun haji nu pangkuatna deui aqwa arkanil haji pangkuatna rukun haji lamun ngomong bahwa wukuf teh naon meunang jang zaman nu het komo tawaf mah wukuf mah pangkuat na rukun haji komo tawaf leuwih meunang jadi aya nu ngomongkeun tawaf jang jalma awewe nu het meunang ti mana dalilna sabab wukuf oge meunang komo tawaf tasbih aulau jadi ikhtilaf itu jadi aya nu ngomongkeun meunang aya nu ngomongkeun teu meunang dalilna awewe nu het haram asup masjid komo tawaf menang tawaf mah yang awewe nu het di mana dalilna wukuf oge menang sedengkeun wukuf teh rukun anu pangkuatna tina munga haji cacak wukuf menang komo tawaf teh eta jadi kudu apal dalil nu penting mah kudu apal wasalis wajeng ari katiluna tinu 10 masul masape eta nyaba Quran hatta wasi sehingga pinggirna Quran wa majeng perkara baina suturihi anu tetep ieu mah di antara jajaranana ieu Quran wal warokil baidi jeung lembaran anu bodas baina anu tetep ieu warok antara mashab wa baina jildihi jeung antara jilidna ieu mashab bi awalihi dina mimitina mashab wa akhirihi jeung tungtungna mashab al mutasili anu tepung bihi kana mashab wa yarumu jeung aram naon nyabak walau bi ailin sanajan make ahalang walau kana jeung sanajan bukti ieu hahalang teh sahina neta nu kandel haisu yu'adu sehingga dihitung ieu head makana perkara salah anu nyabab ieu
salah masalah anu nyabak kana itu mazhab urpan cek adat li anau karna saestuna masu yailu eta ya yukhillu eta ngaruksak ieu masu bita dimi kana ngagungkeun ya nomor katiluna zaman nu hete haram naon lain maca nyabak naon cenah contoh ieu teh Quran misalkan ieu teh Quran cabak haram nyabak ieu make mawa mah nyabak unggul kita jadi aya nyabak aya mawa ieu teh misalkan kasih cabak ieu haram hatta hawasi sehingga pinggirna Quran ieu pinggirna cabak ku curug haram wa ma baina suturihi jeung perkara anu aya di antara jajaran ieu mazhab tah ieu Quran misalkeun ieu Quran dicabakna teh ieu na tah nu bodasna hungkul lain Qur'anna nu bodasna misalkan tanya teh tulisan Quran, tulisan Quran, tadi cabak nanti nu bodasna ditotol kieu haram. Wal waroko bahwa warokil baini jeung lembaran anu bodas bainahu anu tetep ieu warok antara mazhab wa baina jildihi jeung antara jilidna mazhab. Pi awali dina mimitina ieu mazhab wa airi jeung tungtungna ieu mata mazhab al mutasili anu paantel bihi kana mazhab. Ya. Misalkan ieu jilid Quran. Memeh jilid sok aya naon? Kertas anu bodas. Sok aya teh na? Hah? Tah, kertas anu bodas. Anu mana ieu bodas teh yo? Antara jilid jeung mimiti Quran tah antara jilid Quran jeung mimiti sok aya jilidan sok aya kertas tapi kertasna anu naon nyabak we ieu na hungkul lain Qur'anna nu ieu na hungkul tah keukeuh naon keukeuh haram atawa ditungtung wa akhiri ditungtungnya sok aya naon antara Quran jeung jilid sok aya naon kertas anu bodas tah nyabak ieu na ge naon haram jadi nyabak kertas anu bodas antara jilid jeung Al-Quran sok aya kertas anu bodas ta eta teh jangjang awewe anu het mah hukumna haram nyabakna rek kertas bodas dimimiti atawa kertas bodas anu di tungtung haram diajak ya misalkan seperti ieu mah ditilaman dibuntal leungeunna teh ku lama naon cenah dengekeun dani sanajan ente moal head pan ke bakal kawin kudu papatahan pamajikan maneh dani ieu mah ditilama naonna leungeunna teh di kumaha ditilaman awewe kerehet leungeunna ditilaman leungeunna di kumaha ditilaman tuluy nyabak Al-Qur'an keukeuh we wa yarumu jeung haram naon almasu nyabak walau bi'ailin sanajan make hahalang teu tiungna teh dibuntolkeun kana leungeun
Tulunya nyabak Al-Quran haram. Kanal ieu mah dibuntol lagi naon? Walau kana sahinan sanajan kanal hahalangna tetap hukumanana haram. Kenapa? Make haram. Sabab li anahu yakhillu bitakbir. Sabab elek make halang, elek teu make halang, awewe nu het mah haramnya bakul. Kunaon make haram sanajan make halang, sabab matak ngaruksak kana ngagungkeun Al-Qur'an. Ngaruksak kana ngagungkeun Al-Qur'an. Jadi Quran mah kudu di agungkeun, ulah luhureun suku mun maca Quran teh kudu make rekod. Komo dihanapeun suku mah dina bata haram. Sanajan butut Al-Qur'ana, butut oge Al-Qur'an. Ieu mah buku teh anyar. Ai Qur'an geus butut. Keukeuh we Quran mah diteunna kudu dina luhureun buku sanajan Qur'anna wal muradu jeung ari nu dimaksud masuk eta nyabakna Quran bi ayi juz'in kunaon wae juz labi batni kapatin lain ku beteungna dampaleungeun pakot saja. Anu dimaksud teh kunaon? Nyabak Quran teh reku siku. Komo ai ku suku mampu. Reku leungeun ta leungeun teh ieu. Reku dampaleungeun. Bi ae juz'in. Labi batni kapi. Pakot. Kunaon bae? Reku siku. Reku leungeun bukan dampal leungeun saja. Kunaon bae haram. Qala parantos ngadawu saha An-Nawawi Imam Nawawi. Aya Syekh Nawawi lamun Syekh Nawawi mah qala Syekh Nawawi. Ieu mah saha? Imam Nawawi. Ai Imam Nawawi teh urang bogaeun guru ngaranna Syekh Imam Al-Nabili, bogaeun guru ngaranna Syekh Abu Muhammad An-Nasaburi, bogaeun guru ngaranna Syekh Imam Ghazali. Imam Ghazali ngabonggaan guru ngaranna Imam Haromain. Imam Haromain ngagaduhan guru anu namina Muhammad An-Nasaburi. Tuluy ngagaduhan guru anu namina Syekh Abu Bakar Al-Fudali. Tuluy ngagaduhan guru anu namina Syekh Ibrahim Al-Maruji. Terus ngagaduhan guru anu namina Syekh Ahmad bin Surej. Tuluy ngaguru ka Syekh Abu Qasim. Syekh Abu Qasim ngaguru ka Imam Muzani. Imam Muzani ngaguru ka Syekh Nafi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaguru ka Syekh Imam Maliki. Imam Maliki ngaguru ka Syekh Nafi Maula Abdullah. Syekh Nafi Maula Abdullah guruna sahabat Kangjeng Nabi ngaranna Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar guruna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti saha Kangjeng Nabi? Ti malak Jibril. Qala jadi nyambung kitab sapina ti ka Kangjeng Nabi. Qala parantos ngadawu saha An-Nawawi Imam Nawawi. Idza masa mana-mana nyabak sal mudisi zaman moga hadas awil junubi atawa noboga junub awil haidi atawa awewe anu head aw hamila atawa mawa. Ieu si mudis teh kitaban kana kitab min kutubil fikih tina pirang-pirang kitab fikih au goerihi atawa salianti kitab fikih minal ulumi tina pirang-pirang ilmu.
Cek Imam saha Nawawi di mana-mana nyabak jalma nu teu boga wudu atawa jalma anu junub atawa jalma anu haid nyabak atawa mawa naon mawa kitab ieu mah lain Quran kitab fikih kitab tauhid kitab usul fikih kitab tafsir kitab hadis kitab bade ma'ani bayan jeung sajawan tina pilang-pilang ilmu wafi jeung eta tetep dina itu kitab teh ayatun ari aya saayat minal qur'ani tina sawalena al-Qur'an awasawbana tawa pakaian mutalazan anu disulam bil Qur'ani kalawan make Al-Qur'an awadaloi matawa pirang-pirang dirham awadana niro atawa pirang-pirang dinar mankusatan anu diukir bihi kalawan Qur'an aw masa atawa nyabak ieu simunis jidal kana bilik awi halawa tawa amis aw jatawa kana roti man kusa anu diukir pi dina itu hubja pal madhabu mangka ari madhab as-sahihu anu sahih jawajo eta menang nyabak semuanya li'anau karena saestuna itu kitab teh laisa eta bukan lain mang iyad was kukul Cendo laisa bukan bimas hapin eta tetep kalawan Quran wapi jeung eta tetep dina itu hada wajhun ari aya jalan ana usa estuna itu hada teh haramun eta haram cek saha yuk cek Imam Nawawi aya jalma anu boga adas atawa jalma anu haid atawa jalma anu junub nyabak kitab atawa mawa kitab fikih kitab usul fikih kitab nahwu kitab sorok kitab bade kitab ma'ani kitab bayan kitab tafsir kitab hadis dan lain-lain dina kitab teh aya naon dan aya tulisan Quran atawa nyabak baju kadenya lamun baju teu meunang di tulisan Al-Qur'an ke nyucina jadi haram ieu mah nyabak lawon teh aya di naon di bordel mun di dieu mah di sulam nanti ku Al-Qur'an nyabak lawon anu aya sulam Al-Qur'anan atawa nyabak dirham atawa dinar baheula mah aya duit tina dirham ta dirham jeung dinar teh diukir aya Al-Qur'an atawa nyabak bor nu head ieu mah ieu bor teh aya naonan tulisan Al-Qur'an ieu mah nyabak roti ngan roti teh aya naon tu au-hubja aya tulisan sok aya misalkan kue ganeng nani naon tu tulisan naon kue ulang tahun ditulisan Al-Qur'an misalkan alif lam mim atawa naon
atawa wajib amis-amis atau naon dodol taya ye Santolo Ali Imron bos dodol Garut hei hayang payu nyeun dodol make naon tulisan tolojo sini saker head meuli naon dodol teh aya tulisan Al-Qur'an hei meuli roti ti Alfamart pan ayeuna mah aya roti naon roti dadakan anu haneut keneh lain roti nu geus basi roti dadakan haneut cek sini sate pesen make tulisan Al-Qur'an hei sini sate keur naon head eta kumaha hukumna nyabak kitab nyabak roti nyabak lawon aya tulisan Al-Qur'an pal madhabu dengekeun cek Imam Nawawi ngobrol kumaha cek Imam Nawawi saur Imam Nawawi nyabak roti nyabak lawon nyabak kitab nu aya tulisan Al-Qur'an anu leuwih loba Qur'an leuwih saeutik saur Imam Nawawi cek kaul soheh mah cek madhab soheh mah boleh cek madhab soheh mah menang atuh dani teu haram cek madhab nu haram nyabak Quran rek make hahalang rek teu make hahalang rek nu bodasna rek jilidna tidak boleh sabab mata ngaruksak kana ngagungkeun Al-Qur'an ai nyabak roti nu eusina Al-Qur'an mah ceuk madhab soheh mah haram kenapa jawaju hada kullihi boleh semuanya nyabak roti nyabak lawon nyabak kitab no itu jawaju hada kullihi boleh semuanya kenapa li'annahu laisa bimashabin sabab roti dodol lawon kitab laisa bimashabin itu bukan naon bukan Al-Qur'an seperti mawa HP mawa naon sini sama rek modal ge mawa HP KWC ge mawa cendeungkeun dina HP teh aya naon aya Al-Qur'an ceuk madhab soheh boleh kenapa sabab HP laisa bimashabin HP mah lain bisi HP teh aya kitab hadis aya kitab tafsir aya Al-Qur'an pan aplikasina teh puluhan giga awewe nu kerehet geda kararasa mawa HP ngorek HP WhatsAppan Facebookan SMS-an dan sebagainya nyepeng HP nyabak HP mawa HP boleh cek saha cek Imam Nawawi kawal soheh kenapa apalkeun li'annahu laisa bimashabin sabab HP roti dodol bukan mazhab Al-Qur'an wapihi wajhun cek hiji kawal bab haram tidak boleh jadi cek aya nu ngobrolkeun cek sakawal mah teu meunang lain teu haram jadi lamun teu meunang teh naon mun teu meunang teh naon jadi haram la yahillu teu halal
Ai lalawanan halal teh haram. Jadi di mana-mana ngomongkeun teu halal, ta eta teh jadi hukum sabalikna. Teu halal berarti haram. Teu haram halal. Gitu. Amrun an dirihi gitu teh. Jadi ceuk soheh mah mawa HP nu aya Al-Qur'anan teh menang. Ceuk hiji kawal mah qala parantos ngadawuh saha Aqdol Qudoti Abu Hasan Aqdol Qudot Abul Hasani tegas nama Abul Hasan Al-Mawirdi Abu Hasan Al-Mawirdi Bikitabe dina kitabna itu Abu Hasan Al-Mawirdi Al-Hawi tegas nama kitab Hawi ya juju boleh nawan masuk siabi nyabak pirang-pirang pakaian al-mutorojati anu disulam bil Qur'ani kalawan Qur'an walaya jojo jang temenang nawan lo besua makena baju bilai lapin kalawan teu aya itilaf li ana maksuda karna saestuna nu dimaksud bilubsia kalawan nyabakna itu baju atabaluku eta ngalap barokah bil Qur'ani kalawan Qur'an wada jeung ari ieu aladi anu qala ngadawu kana ieu ladi doipun eta kawal anu doip lam yuwafiq anu teu ngakuran kana itu aqdos ahadun hiji jalma oge alaihi kana itu ladi Bima dina perkara roa itu anu ningali kaula kana itu ma bal jajama balik tanga misti saha asaihu guru saha asaihu Abu Muhammad Al-Juwaini Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini wa gueru jeung saliana ieu sebi jawaji lubsiha kana meunangna makena ieu si Abu Mutoroja wahada jeung ari ieu jawaze wa ari ieu adate aswabu eta anu bener wallahu jeung ari Allah alamu eta leuwih utama Saul Aqdol Qudot saha Aqdol Qudot Abu Hasan Al-Mawirdi dina kitab Hawi kumaha boleh cek Abu Hasan dina kitab Hawi menang nyabak baju anu disulam ku Al-Qur'an ya jojo masuk siabi al-mutorojati bil Qur'ani cek saha cek saha Ian tawab deui nya kadenge teu kadinya kadenge jang anu gudang jang anu saleh mah Saul Abu Hasan Al-Mawirdi boleh nyabak baju anu disulam ku Al-Qur'an walaya jujulub suwa bila hilapin jeung teu meunang dipake boga baju tulisan disulam atawa di bordel ku Al-Qur'an teu meunang dipake mah
Dicabak mah. Kenapa? Li'ana maksuda bilubsiha at-tabaru. Sabab maksud nyabab baju nu aya sulam Al-Qur'an teh naon? Sejak ngalapalkah kana al. Nah, dijawab ku pengarang sapina. Sa pengarang sapina teh? Dijawab ku pengarang sapina. Wa hadzal ladzi qalahu dhaibun. Jadi begitu bijak pengarang sapina Syekh Nawawi anu ngaharamkeun dituliskeun, anu ngameunangkeun dituliskeun, anu ngamakruhkeun dituliskeun. Begitu bijak Syekh Nawawi. Tinggal urang pilih-pilih. Cek Abu Hasan Al-Mawardi awewe anu het menang nyabak baju anu disulam ku Al-Qur'an. Tapi tidak boleh make mah. Si Upi hoyong gaya baju no ditulisan Al-Qur'an tulis di tadi jawab Abu Hasan Al-Mawardi ku Syekh Nawawi. Wa hadzal ladzi qalahu dhaibun. Tanu ngomong anu bieu teh hukumna dhaif, lemah. Nu mana atuh anu kuat? Lam yuwafiq ahadan alayhi fima ru'aidu. Sabab eueuh nu ngakuran kana kaul eta. Cek saha? Cek mengarang kitab. Jadi wa hadzal ladzi qalahu dhaifun ieu pengarang kitab ngadoibkeun kawal Syekh Abu Hasan Al-Mawardi. Tuluy dipanjangkan ku Syekh Nawawi baca jama Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Tah, ari Abu Muhammad teh saha? Tadi ini disebutkan Abu Muhammad teh saha? Abu Muhammad Al-Juwaini teh saha? Hah? Wajah jama Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini wa ghairuhu bijawajihi. Cek Abu Muhammad Al-Juwaini mah boleh rek make rek nyabak boleh. Saha Abu Muhammad Al-Juwaini teh? Abu Muhammad Al-Juwaini teh guruna Imam Nawawi. Guruna Imam Nawawi, guruna Imam Al-Dabili, guruna Syekh Abdul Rahim Al-Qurasi, guruna Syekh Saleh Al-Bulkini, guruna Syekh Umar Al-Bulkini, guruna Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Guru besar. Tak cek Syekh Nawawi ge cek saha? Cek guru besar. Ngaranna ge Syekhul Masyayikh, guru besar para ulama, guru besar Imam Nawawi, guru besar Syekh Saleh Al-Bulkini, guru besar Syekh Umar Al-Bulkini, guru besar Syekh Abdul Rahim Al-Qurasi. Bijawajihi boleh. Naon cenah? Tah eta teh murid Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini teh murid kesayangan Syekh Imam Ghazali. Murid kesayangan saha? Syekh Imam Ghazali. Syekh Imam Ghazali teh ulama lautan ilmu, nyagara ilmu. Bijawaji lubsiha wa hada huwa as-sawab. Diperkuat ku Syekh Nawawi. Nah, ini baru kawal yang benar. Lamun cek bahasa ulama, nah ini baru kawal yang benar. Cek saha? Cek Syekh ngabenerkeun saha? Ya kudu paham ya, ngabenerkeun saha? Ngabenerkeun kawal
Abu Muhammad Al-Juwaini. Ya Pak, kalau benda ya, panungan. Cek Abu Hasan Al-Mawardi menang nyabak, temenang make. Baik. Menang nyabak, temenang dipakai. Cek Abu Muhammad Al-Juwaini mah menang nyabak, menang make. Tak ya diperinci ku Syekh Nawawi. Kawal Abu Hasan Al-Mawardi madoib nalika ngomong temenang. Kawal Abu Muhammad Al-Juwaini, nah ini baru kawal yang benar. Gitu. Wa amal kutubut tafsiri jeung anapun ari pirang-pirang kitab tafsir wal fikih jeung kitab fikih. Pain kana makalamun bukti naon Al-Qur'anu Qur'an pihak dina itu kutub teh aksaru eta leuwih loba min goerihi tinimbang salianti Al-Qur'an haruma mangka harum haram naon masuha nyabakna ieu kutub wa hamluha jeung mawakna ieu kutub. Wa in kana jeung lamun bukti naon goeruhu salianti Al-Qur'ana aksaru eta leuwih loba kama seperti perkara wa anu ari itu umate al-ghalibu eta lolobana. Kumaha lamun nyabak tafsir atawa nyabak kitab fikih. Loba ieu mah tulisan Qur'an teh. Naon cenah? Loba. Tadi dieu. Fa in kana fiha aksaru min ghairihi haruma masuha wa hamluha. Lamun tulisan Qur'an leuwih loba tinimbang salianti Qur'an haram tanya bakna jeung mawakna sanajan kitab tafsir jeung kitab fikih. Ayeuna kumaha lamun leuwih loba salianti Qur'anna? Jadi loba keneh tulisan salianti Qur'an daripada Qur'anna. Kumaha lamun kitu? Nyabak tafsir, nyabak kitab fikih, loba tulisan Al-Qur'an. Ngan lamun dibandingkeun loba keneh salianti Qur'an daripada tulisan Qur'an. Kumaha eta nu kitu? Maka jawabna ayat 3 kawal. Sabaraha kawal? Sabaraha kawal? Papihi mangka eta tetep dina jawabna. Salah suawajoin ari 3 pirang-pirang wajah. Asawa ari nu pangsoehna tina 3 layarum eta teu haram itu nyabak wasani jeung ari nu kaduana yarum eta haram wasalisu jeung ari nu katiluna idakana di mana-mana bukti naon Al-Qur'anu Qur'an bi khatin eta tulisan mutamayyizin anu beda-beda bilabdin kalawan ucapan aib ijtima'in atawa kalawan kumpulan au humratin atawa
Aku rupa berem wanawi ajeng saumpamana hamlo haruma mangkaram ayeuna wa ilam yatamaya jeung lamun teu narima beda-beda itu tulisan Quran lam yahrum maka teu haram itu mashu. Ye kandungan kudu paham mawa tafsir atau mawa naon. Aduh Mang Ian geus tuang. Mawa tafsir jeung mawa anu tulisan teh loba keneh salianti Quran. Ieu mah anu loba Quran mah geus buku haram. Ieu mah loba keneh salianti Quran daripada Quran. Maka jawabna aya 3. Ieu mawa sapinah tah loba Qur'anna. Kumaha hukumna jeung zaman nu het? Mawa kitab sapinah. Ieu, bandungan jawabna aya 3 ka. Ceuk kawal kahiji kawal sohe lam yahrumu eta teu haram. Jadi ceuk kawal sohe mah mawa kitab sapina mawa kitab Riyadul Badi'ah teh henteu haram. Henteu naon cenah? Wasani ceuk kawal kadua mah yahrumu haram. Ceuk kawal kadua mah haram. Wasali sujeng ceuk kawal katilmat ditafsir deui. Idza kana al-Qur'an bi khatin mumayyizin bi lafdin bi istima'in aw hubdain wa nahu yaruma wa ilam yatamayyiz lam yahrum. Ceuk kaul katilu mah lamun dina kitab teh tulisan Qur'anna dibedakeun. Di kumaha cenah? Di kumaha cenah? Mawa kitab sapina ngan kitab sapina nah ieu mah beda cetakanana. Palebah tulisan Qur'an mah beda. Ari lain Quran mah hideung pas Qur'anna beureum misalkan atawa hejo atawa kok koning dibedakeun. Jadi palebah tulisan Qur'anna di bandungan palebah tulisan Qur'an kumaha dibedakeun. Dibeda-beda ieu mah sanajan lo pakene syariat di Qur'an aya dibeda-beda mah jadi haram hukumanna. Haram haram wa ilam yatamayyaz maka tadi kumaha lamun tadi beda anggar kabeh hideung eta malam yahrum teu haram seperti anu sok dibawa ku urang wallahu alam. Allahumma ini istaudatuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati alaihi wala tangsanihi ya rabbal alamin. Robin